Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Citra lainnya dari kelas 15 absen 6. Berani gagal bikin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anu kusimku ketika hormat Bapak atau Ibu guru serta rerencangan sadayana anu ditika kita. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka kehadirat Allah Subhanahu wa taala margi ku rahmat sareng karuniana urang tiasa kempel babarengan dina kaayaan sahat dina acara pasaman di Allah sakola anu urang banggakan ieu. Dina kesempatan ieu simkuring bade nepikeun diantara ngeunaan pentingna wani gagal pikeun ngahontal kasuksesan. Rerencangan anu dipika cipta ucap gagal sok karasa pikasieun pikeun sabagian jalma. Loba diantara urang anu sieun nyobaan hal anyar sabab hariwang bakal gagal. Antukna urang milih cicing dina zona nyaman. Padahal di dinya teu aya kamajuan anu nyata. Padahal gagal teh lain tanda yen urang teu mampu, tapi tanda yen urang keur diajar jeung berjuang. Jalma anu sukses lain anu teu kungsi gagal, tapi jalma anu sanggup kudang deui unggal ragrak sarta teu nyerah dina unggah cobaan. Salian ti eta kagagalan oge ngalatih mental urang supaya leuwih kuat, leuwih tabah sarta henteu gampang putus asa. Jalma anu biasa nyangharepan kagagalan bakal leuwih siap dina nyangharepan tantangan kaharep. Tu ayana kagagalan, urang diajar pikeun introspeksi diri, ngaronjatkeun usaha sarta ngomean kesalahan. Ku kituna gagal teh sabenerna jadi langkah awal pikeun ngahontal kasuksesan anu sajati. Ada pantun nih, lamun urang reka tegal, tong poho mawahan juang. Ulah sieun lamun gagal, terus bajuang sing jaya. Ku kituna hayu urang robah cara mikir urang ngeunaan kagagalan tong deui nganggap gagal minangka tungtung. Tapi jadikan eta salaku mimiti pikeun ngalengkah leuwih jauh deui. Sing saha anu wani gagal eta anu bakal boga kasempatan pikeun sukses. Sabab kasuksesan moal datang ka jalma anu sieun nyobaan. Mugia orang sadayana tiasa janten pribadi anu kuat, teu gampang nyerah sarta terus berjuang dina ngahontal cita-cita. Tegalan lain sabaran, mawa total dibesekan. Gagal lain pikeun rek ngahontal kasuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.